aktivitas Anda. Peringkat BWF, Fajar Rian makin kuat dina posisi nomor hiji dunia. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Junun jadi jawara alenglan, jeung nu ngajarikeun maranehna nambahan jurang titik jeung Aron Cia Sohwoyik, nu aya di tempat kedua dina ranking BWF panganyarna. Fajar Rian, Junun jadi juara alenglan, sanggeus ngelehkeun Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dina babak final. Fajar Rian menang 2 laga langsung, 2-17, 2-14. Kemenangan Fajar Rian di Alenglan ngajantenkeun aranjeunna nampi maksimal 12.000 poin dina acara ieu. Total Fajar Rian ayeuna geus kacatet jumlahna 86.664 poin pikeun diuk dina nomor hiji dunia. Fajar Rian ayeuna unggul 11.881 poin ti Aron Soh anu aya di tempat kedua. Dina hitungan minggu samemehna, Fajar Rian ngan ukur unggul 7.781 poin ti sainganana. Biskuit sandwich maneh jadul pisan. Nu balik zaman ayeuna bentukna kudu kotak. Tarak takdung sok abe. Geri Salut sandwich. Kotak, sandwich kotak. Wah, double coklatna. Mantap. Geri Salut sandwich, sandwich kotak double coklatna by Garuda Food. Timnas Burundi anjog ka Jakarta. Timnas Burundi dugi ka Jakarta Salasa 21 Maret sonten sarta acana laga ngalawan Timnas Indonesia dinamis Day FIFA anu baris lumangsung ping 25 sareng 28 Maret. Kedatangan skuad anu landihna intamba dilaporkeun ngaliwatan akun media sosial Intamba Jacu anu oge di-retweet ku akun resmi Federasi Main Bal Burundi. Minggu kamari akun resmi Federasi Main Bal Burundi nyebutkeun palatih mawa 28 pamain ka Indonesia. Burundi mangrupa negara di Afrika Wetan anu miboga ranking dunia 104 hiji atawa 10 tingkat leuwih luhur ti skuad timnas Indonesia. Dua laga antara timnas Indonesia ngalawan Burundi bakal dilaksanakeun di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Biskuit sandwich maneh jadul pisan. Nu balik zaman ayeuna bentukna kudu kotak. Tarak takdung sok abe. Geri Salut sandwich. Kotak, sandwich kotak. Wah, double coklatna. Mantap. Geri Salut sandwich, sandwich kotak double coklatna by Garuda Food.